Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para wargi anu sami-sami linggi. Kurining puji mangga urang sami-sami sanggakeun kazat ilahi robi. Anu terpilih kasih anggoning baparing kaasihna tur tengah wilah-wilah anggoning baparing kanyaahna. Kulungkeun nikmat sareng karunia ti anjeunna urang sadaya tiasa riuh mungkulung dina raraga paturai sineung kelas 12 SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Sehilap salawat sinareng salam mugia salawasna ngocor ka junjungan alam nyatana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, para sahabatna, sareng para umatna umugi ka akhir zaman. Simkuring salaku panata acara pehilap mahaturkeun wilujeng sumping ka para tamu uleman. Utamina Bapak Pupuhu Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Bapak Pupuhu SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, Ibu Miwah Bapak Guru SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, sehilap ka Ibu Miwah Bapak anu janten sepuh atanapi wali murid, oge teka kantun ka akang sareng teteh anu dina danget ieu bade diisrenan janten wisudawan. Majuna mangsa meh teka rasa, asa cikene urang incaki sakola. Geus jadi fitrah jalma, aya awal, aya akhir. Tiapa tepang sok aya paturai. Jiwari titik wanci nu mustari, hingga masa nu utama. Tunduk kana waktu anu tampu. Urang sadaya bakal paturai kineung. Sapu nyere gak simpai, kalawan harapan paturai patepang deui. Hadirin hormateun simkuring. Supados kenging barokah, mangga ieu acara urang kawitan kumaos basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun. Hadirin anu kusimkuring dihormat. Peryogi didugikeun yen aya sababar harunggayan acara anu ngawangun ieu acara paturai kineung. Di antawisna kahiji nyaeta bubuka anu nembe disanggakeun, kadua nyaeta laporan ti Pupuhu Panata Calagara, katilu nyaeta kedal pamungkas ti wawakil kelas 12, kaopat nyaeta pamapag ti Pupuhu SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, kalima nyaeta pangleunjeung ti Pupuhu Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, sareng kagenep nyaeta doa. Saparantos kauningan rungkuyan acara tadi, mangga urang nincak kana acara anu kadua nyaeta laporan ti Pupuhu Panata Calagara anu baris didugikeun ku Saderek Abu Bakar. Saderek Abu Bakar dihaturanan kanggo ngadugikeun laporanana. Hatur nuhun ka Saderek Abu Bakar anu parantos ngadugikeun laporanana. Ayeuna mangga urang sami ngadangukeun kedal pamungkas ti wawakil kelas 12 anu baris didugikeun ku Kang Raya Maulana. Kang Raya Maulana dihaturanan kanggo ngadugikeun kedal pamungkasna. Alhamdulillah kedal pamungkas tos sami-sami urang dangukeun. Salajengna mangga urang sami-sami ngadarangukeun pamapag ti Pupuhu SMA Negeri 2 Kota Sukabumi anu baris didugikeun ku Pangersa Bapak Suhandi Saipur Rahman. Ka Pangersa Bapak Suhandi Saipur Rahman dihaturanan kanggo ngadugikeun pamapagna di tempat anu parantos disayugikeun. Hatur nuhun ka Pangersa Bapak Suhandi Saipur Rahman anu parantos ngadugikeun pamapagna, mugia tiasa janten pangrojong kanggo urang sadayana, utamina kanggo akang sareng teteh. Mangrupi kehormatan kanggo SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, kadongkapanana Bapak Pupuhu Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Kumargi kitu mugia Bapak Ridho kanggo ngadugikeun pangwilujengna. Ka Pangersa Bapak Dede Ruska dihaturanan kanggo ngadugikeun pangwilujengna.
Hatur nuhun ka pangarsa Bapak Dede Ruska anu tos ngadugikeun pangwilujengna. Salajengna diteraskeun ka acara anu kagenep nyaeta doa anu baris didugikeun ku pangarsa Bapak Zainal Arifin. Ka pangarsa Bapak Zainal Arifin dihaturanan kanggo ngadugikeun doana. Hatur nuhun ka pangarsa Bapak Zainal Arifin anu parantos ngadugikeun doana. Hadirin anu kusimkuring dihormat. Teka raos waktos parantos siang. Namun acara teu sadayana kapidangkeun. Pancen simkuring ngajejeran acara ieu tos rengse. Dilajengkeun ku manata calagara sanes dina acara hiburan. Pamungkas catur, saninten buah saninten, saninten diparapatan. Hapunten abdi hapunten, bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.